bahkan lamun posisi mapah urang jeung guru jeung jalma anu pinter dina ukuran agama pantina Islam diatur dina bab akhlak urang posisi sebelah katuhu anjeunna sebelah ulah dibalikeun ieu ge dina pada posisi andai kata seharusnya berjejer gitu. Kartos kartos karena naon keke lamun ngobrolkeun ka afdolan secara akhlak upami mapah guru dihareup urang ditukar kondisi awak secara umum. Tapi malah deui atuh posisina dihareup teh jalanannya leueur, nya becek, nya poek sehingga paloba dinya mah urang sebagai santri nu kudu dihareup, kudu ditukar. Ieu kondisional. Mata ngaji teh ulah bari nunutan teh kitu we. Oh da pokona mah lamun leumpang urang bareng jeung guru, guru dihareup, urang ditukar. Begitu leumpang di leuweung je bapararaweek je baleueur. Onangan-onangan zaman tahlilan zaman baheula teh teu kabayang. Da keur ngaji teh baheula nunutan pokona mah guru dihareup, urang ditukar. Begitu dihareup jalanna leueur ti soledat. Tak itu beda cek dina kitab kitu pan guru dihareup. Alamun nonton teh nya wilujeng we. Salah. Leumpang guru dihareup urang ditukang dihareup aya anjing. Tuh, urang nu kudu ngajeleng ka hareup lain guru disuruhkeun ka hareup. Bangga pengarsa ada, pengarsa kan dari bayu nah di bongkar. Lain kalau badinya mah urang kudu ngajeleng ka hareup guru ditukang. Kartos andai kata lamun orang kudu ngajajar itu mun ngajajar guru paling kenca urang paling itu numutkeun adab jeung artos terkecuali aya instruksi secara khusus beladi urang akhirna di belah kenca guru orang di sebelah katu da eta mah instruksi saur anjeunna wayana we urang nu ngelehan ulah didalila apanan cek dina taim akang nu kedah dipalih dia abdi di dinya baru ya ulah dilebat eta mah instruksi khusus eta